aya jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih wiridan paranti sugih siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih dasar wali numerena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah kieu wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna sabaraha kiai sapentingna 1000 Ba amat 1000 sabaraha baca 1000 dibaca kunyana 1000 Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus dibaca kunyana sapenting 1000 salila 113 poe mun dibikeun ka urang dieu olab asana moal kuat urang dieu Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya teu hayang teh teu hayang sama sekali bebeja deui ka kiai-na kiai kula kuari mah teu hayang geus sabarana kana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe kula bogoh jasa ka awewe lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup eueuh deui harapan teh iwal teh eta oh jadi sia bogoh jasa ye wiridkeun nya naon innama amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta keneh eta deui udah emang wiridan ngau lah omong siapa tuh wiridan si kos kitu ayo guys tunjukkan Gus ya tunjukkan bismillahirrahmanirrahim amru idza arada syai'an subhanalladzi bi yadihi tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doang dak dumadak nyana teh hampang awak begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah hiber aing anu nembak moal cenah ieu hiber pluk datang ke Mekah datang ke Mekah ieu wiridan ieu masyaallah terus toab keur toab awewe teh awewe anu kunyana dipake ka hayang aya keur toab deui iya oranganan tumpuan hatiku ada di sini cek jangan langsung toab beres toab ngobrol neng ayeuna neng ieu bisa ka dieu kumaha bisa ka dieu kula mah wiridan tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai anu wiridanna naon innama amruhu idza arada syai'an hai kakak sarua aing ge wiridan wiridan bisa jadi kuas ka hiji nomor kedua apan kakak teh ieu sebenarnya bogoh jasa ka neng dibere wiridan ada eta sarua tah dibere innama amruhu idza arada syai'an ayaqul fayakun deui jadi kakak teh pan bogoh ka neng di titangga wiridan teh pugu kula ge bogoh ka kakak aju dibere na wiridan eta aju geus ieu kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe nomor kedua kuari berubah bogohna ka Allah jadi kakak kuari teu bogoh setik-etik acan aing ge sarua cek nya sia di hareupeun aing so amat aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah oh haraj asa paneta wiridan nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah ba jadi resep ka Allah masyaallah oh hara guys cerita manehanana langsung bae ibadah sanggeus ibadah balik ieu mah cerita lain orang Indonesia cerita orang Baghdad barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun sia jaga saya umur pan masantren geus lila aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia aing nyaho bahwa sia teh kita luturkeun ku jelema nu hayang ngaji ka sia ngan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona deuk nurut jasa akhirnya dikawinkeun awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa luar biasa eta pipi ku herang-herang teh nyaho jero nama kos kumaha
nu penting mah herang bae geus kutu nage kutu geus teu wani sirem si Soledad aya sirem ka dieu hajut si Soledad ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledad cek heuh aing ge sarua rapih jasa kacaritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean-ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanna kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ka kamar berbaring salakina asup ka kamar biasa endek malam pertama barang dideuleu ku salakina beda beungeutna jeung tadi beurang mah ku lesang-lesang teuing barang dideuleu di kamar bopeng bolode bopeng ieu mah beak ieu mah buak bopeng bopeng kabeh we sabeget bopeng boleh deh disogok gede cinggir cek ngana teh salah itu sih dengan aing ya tadi mah ku geulis teh ya cuma bopeng langsung pemajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae tak salakina teneng hampurannya kunaon ka kamar ada kurang deuleu jadi tepati kadeuleu nanaon ge remeng-remeng hampuranya bungaheun jasa tah pamajikanna berarti aing bopeng teh kadeuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek pamajikanna beuki pede bae nya di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh dimrak-mrak teh kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang tikeur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak ceknya na keur ieu mah teu ngadadak aju kieu kakak ieu masyaallah ceknya na teh geus kieu meureun ti Gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan masa deukeut ka pamajikan bubutaan malah leumpangnya mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleu tan heueuh bah nyana rada kurang deuleu ti keur ieu apa anyar pas kawin bae bah kurang deuleu teu kadeuleu atuh sia bopeng sia teu kadeuleu can nyorang neuleuh ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu kadeuleu bah ieu salamet ieu ada kabah cek nyana salamet geus bae terus datang ke boga anak 1 2 3 4 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan geus loba nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat solihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri kasep aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah yang geus nasib di Gusti Allah dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali tah lamun ente yang jadi wali kawin kan ujore asana ye saminggu ge ditolak ku sia eta nutupan pamajikan lain lalagaan ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah taekeun deui ku Gusti Allah bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang kieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karbal isuk pageto bakal balik ke Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu hatena bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahoeun tah bahwa salaki teh ya asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat dari wali ya Allah ya Rabbi tuh lamun kula urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah heuh nya babari orang jadi wali teh babari mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung
tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua tah kok kitu Bang. Emi pindingan ya Allah ya Rabbi Karim eta nomor hiji. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid senggeus teh manehanana bisa ngaji pohara jasa nya kasep nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep beda jeung di Korea di dieu di Mesir mah neangan anu jore neangan anu henteu geulis moal aya di dieu mah neangan nu geulis ese di Mesir mah garelis jelema nyahona geulis lain dedelean kula ieu bae nu kolot ya Noel deui panya ilu ke Mesir Noel kieu geulis amat berarti dedelana abnormal terlalu ai kolot aju deuleuan geulis papan belon teh mah berarti kan geus normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai prak dikawinkeun ku indung bapana jore jasa Masya Allah mun potongan bangsa urang mah geus moal anakan setrum setrum tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun bae teu perkawinan dibawa ka imah babaturanna ngomong eta saha pamajikannya sia teu salah deuleu lain si aing mah ka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat lain sut hitung aing mah nanya eta kunaon sih ku situ aing boga pamajikan jore kahareupna 10-20 tahun kahareup bakal berrahasia tinggi dah rahasia naon deleukeun ku sia ge deleukeun sia boga pamajikan geulis aing boga pamajikan jore tapi aing geus nyaho dihareup bakal aya istimewa coba buktikan bener bae 10 tahun 20 tahun hiji anak mah kabeh jara di kiai nomor kedua karangan-karanganana loba jasa nyana ngomong berkat pamajikan jore aing bisa ngarang kitab sebab aing teu betah di kamar jadi aing ngarang bae aing lah daripada dia ke pamajikan apa kayaknya mending ngarang aing jadi aya teh cenah boga anak eta mah dibujeng enggalna bae cek nya kucek geus beres tuh aing teh kuari itu rahasiana barang 20-30 tahun kapangide jeung babaturanana ari eta kitab anu di toko kitab karangan sa alhamdulillah karangan simkuring ai itu anak anu nyem pasantren dia tuh di ditu eta anak kaula alhamdulillah masyaallah rahasiana naon sih eta bisa boga anak dari kiai aju karangan loba rahasiana pamajikan jore jadi aing geus teu betah jasa aing mah di kamar teh teu betah neuleuh irung ya irung kos kitu mata kos kitu aju ieu sungut jebleh kitu pan nah aing rahasiana kulantaran teu betah pake nganalar pake ieu ngarang tah kitab karangan-karangan aing loba eta teh berkat pamajikan aing jore tuh nu mantak di jero kateungeunah aya rahmat Allah geus lamun urang boga pamajikan jore asana ieu anu ngamotivasi ka aing bakal jadi wali aing tungtung nama apa majikan teu bogo jadi wali henteu urang mah rugi 12 tungtung nama nu jelas mah disadari ku Gusti Allah disadari ku urang nah ieu maksudna kumaha hate urang lamun geus bersih neuleuna naon bakal akur neuleun nu kasep ciptaan Allah neuleun nu geulis ciptaan Allah neuleun nu jore ciptaan Allah neuleun nu kumaha bage ciptaan Allah urang bersihkeun ge hate urang satungtung urang dibere umur ku Gusti Allah pake dumadeheus ka Gusti Allah abe urang ibadah mantep ka Gusti Allah urang geus jelas masjid mah teh kurang bersih maningan ngabersihan hate urang yu urang babarengan di mana kiai ngabersihan hate moal aya di sakolaan mah ngabersihan hate mah ayana di pondok-pondok pesantren salafi ai kitu pondok pesantren modern salah teu salah sama sekali jang perbandingan mah jeung kemajuan negara tetap kudu aya pondok pesantren modern ketika urang endek nyaritakeun ka Allah ngabersihan batin saha bae di mana bae dunia urusan anak pasti kembali ke pesantren salaf ndek kumaha bae ge kurang kumaha kimu pasir nyana di jurusan hukum ketika hayang kapanggih jeung Allah mah nyana tetep bae ka salafi di Garut aya seorang hakim deket ke pesantren guru kula didinya manehanana eureun jadi hakimna kurang kumaha hebatna manehanana kunaon endek ka Allah horenganan teu bisa make jalan eta udah boga guru bahasa Inggris baheula kungsi lalagaan belajar bahasa Inggris nyana di Universitas Bandung ngaguruan Pak Aam ngaranna ngan kula mah jadi piceun ke bahasa Inggris ngan nyahona ngan hiji doang I love you doang hiji doang eta mah teu dileungit-leungitkeun asal anu geus I love you say eta mah eta tadi leungit mah
Nah eta kumaha ketika nyana asup ka pondok pesantren nyaritakeun tentang ibadah kunyana ditinggalkeun profesinya sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Bandung nyana eureun KBG kembalina tetap ke pesantren salaf tejore pesantren modern jang perbandingan jeung kemajuan ketika endeu ka Allah tetap ke pesantren salaf babarengan yu urang masing-masing ngabersihan batin jang menuju ke alam akhirat sebab di henteu teh ge urang bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya sabaraha taun hirup dipake naon ta umur dibere harta digunakeun naon ta harta dibere gagah pake naon ta gagah dan lain-lain sebagainya bakal ditanya mun urang geus bersih hate sakumaha tadi kawin jeung nu jore ge betah bae kawin jeung nu teu bogoh ge betah bae malah diangkat ku Allah pangkat urang ngan aing ngahaja-hajan yang nu jore mah tetep ulah eta mah geus kitu bae ti Gusti Allah na mun urang dikawinkeun kabeneran teu bogoh teruskeun kula boga dongeng hiji deui aya santri abah kawinlah jeung hiji awewe kolot teu bogoh barang geus teu bogoh cak abah teh teruskeun bae eta mah mustika ti kolot akhirnya diteruskeun santri loba kabelah dieuna nyana teh teu bogoh jasa abah pan geus eueuh lah cek nyana jaguru geus eueuh ieu lah aing dikawin deui lah cek nyana neangan deui nu herang aing nu bogoh ieu aing teu bogoh masalah teu bogoh padahal mana kan terus aing neangan nu bogoh lah neangan nu bogoh aya kapanggih babari atuh jajaman kuari ieu pamajikan nu itu na ditolak acak-acakan rumah tangga pikiran nyana aing bisa nyeun pondok pesantren babari lah aing jeung nu bogoh mangeunaheun kawinlah jeung nu bogoh ternyata teu bisa dibawa ngaji acak-acakan datang ka kuari santri eueuh ngaji nu nuturkeun eueuh pamajikan itu nangis maot kuari eta rahasiaan tanya anu mentak ulah naon kitu ngaranna bangga ku kasep ulah bangga ku geulis lantaran eta mah sakadar sifat urang boga pamajikan geulis tapi teu bisa dia pake diajak ibadah nyeri hate makan hati kuari mah mandingan boga pamajikan urang Lampung galak geulis galak atawa urang Brebes hideung ngan bager mending mana coba mending mana ayo tuh sekali deh Lampung nya putih nya geulis tapi galak ayo urang Brebes nya hideung nya beke tapi bager mending mana ayo tuh bisa gak jawab sih aja saya kajian kuku bage gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu pengajian nomor kahiji tasyakur bahwa masjid ieu geus rampung sakieu ayana istilah di zaman Pak Harto mah ieu gunting pita atawa walimatul waqiroh alhamdulillahirabbil alamin pencet knopna nyiung lain nguing emang biasanya nguing pan lantaran aya duit golkaran nyiung selesai guntingna geus teu kudu make gunting ya guntingna geus sampai gunting besi atuh kudu make arit ge cukup ya mah geus aya bahan-bahan Pak Harto mah make guntingna gunting emas beres acara guntingna dibikeun ka Pak Harto kan mantep aya kuari mah make guntingnya jadi dibikeun ka kula jangan naon gunting kos kitu ieu teu kudu geus alhamdulillah nomor kedua ingat bahwa Kangjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yakni masjid berarti masjid perlambang secara zahirna bentuk masjid horenganan secara batinna yang menuju wusul ilallah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi emang teu kagambar kalakuan-kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduh gambarkeun di jero hati iyalah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan geus teh dua nomor katiluna al azwala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayakunal hamilahu ala taubat talabar ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu mah pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kumarin teh lah sekolot aing bari tanaga lain neangan ridho Allah
kusabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos kitu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana sok mau jablay bae ku aing kadang Cikupa suka panggil sia eta kos mah ku henteu atuh ka kumaha tuh panjablat teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur imah aing pandagang limbah ku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah ujang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tah mah nu kos kitu mah ai sia keur imah sok mah jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah kalian tikidul kok ari henteu heh sia emang teu nyaho emang kunaon bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wawo bae teh jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tah mah kos kitu mah tah teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam perhatikan kudu kumaha tuh kieu sia keur ieu mau jablay bae kok ari mah henteu goblok haram tolol ieu teh hayang aing mah kajen teuing aing ku ari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ke yang hayang aing haram hayang lu buat di Turki dibawa ke dia bisa-bisa aing asup ke jero kabeh hayang haram ya jangkung gede orang Mesir hayang aing mah kayak gitu aing lu hideung jeung orang negro hayang kok mah hideung aing mah bukan ada hideung dek putih dek gelis dek tegelis dek jangkung dek pendek geus aing mah haram ben pas kitu mah aing mah aing menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ke urang dibawakan kurang si Sarini katanya ye caknya lumayan oke ya pasti kada deket toilan kene goblok tuh matu kos gitu tobat teu opat tarak hatta jelas sama tobatnya ulah cara jelema nu ngalahirkeun kapan oh mah tobat tobat ada jeri wah sak kampung nyaut kabeh aduh tobat balik deui borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mantek sama ngaranna tobat sambal ada giliran we jengkol deui ngada hari bae Masya Allah ulah gitu tabat kuduna asli at-taibun malah tobat aya 3 rupa hiji tobatil Islam 2 tobatil iman 3 tobatil ihsan Masya Allah geus tobatil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobatil iman urusanana batin urusan akidah tobatil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka annaka tarah wa illam takum tarah ka annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah nantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh tuh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kan terus belajar heula engke bisa ke ahli tobat itu urang belajar tobat heula abeh bisa kayak geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu teh mah zahir ngaranna apana ya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ing anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh ka deuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya malah mun urang make aturan syariat
teu kudu tobat teh jeung masing-masing teu meunang di dieu aju si awewe na ge deui make pakaianana teu kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di dalam diarep jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tu boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeule gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeule bebelahna pada tangan nang tangan teh kos kitu ngaran tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanrek deuleu nah si hade mata si hade ceuli kade irung kade lisan kade leungeun rugap-ragap kade lengkah loir di samping eta wuduna bener salat bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kembali urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah beres aya anu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertariko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia ge embungkeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe teh moal dar sia teu boga keyakinan teh mendingan disoekeun tah sumutna tuh aing mah cenah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing mah dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar kita loba kene geus kana ditu loba kene aduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan kayak gitu ya Allah masya Allah itu boga keyakinan tinggi mah kan gitu mang dagang maksudnya iya teh mah bersyariat we jeung boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ke sapret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hada min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa ieu mah menit minjem we kadanan mentam aya di aing kakarak eta bae kata 10 juta bawa geus Gusti cak pemajikanana teh atau cak anakna apa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja sia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia mah gaduh saya jadi potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh
ngagantungkeun hirup teh ka pabrik, ngagantungkeun hirup teh ka tani, ngagantungkeun hirup teh ka dagang, padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah. Nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak di peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah. Lah aing daripada ke paeh neuleuh ka mangmang, aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema pas kitu. Kudu ditobatan teh pas kitu, kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani. Tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku itu hari goplak ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat, hayang katangen ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan tisan karana encan lempeng geus tobatan. Eta carita global rincian dan Masya Allah panjang kula osok ngajelas jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti tadi eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak teh nu Gusti, abdi bisa denge-denge teh nu Gusti, abdi bisa ambekan napas nu Gusti, dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pahit rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu leuweus itu nu Gusti rarasaan teh lempang gitu kena tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih kene di aku kene we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakayang abdi be dosa Gusti abdi padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku teh cilik teh ciri nu abdi padahal mah kan nu Gusti ieu mah ngan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh dibalik datang ka ayeuna teh teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi teh rek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo kita tobatan ya Allah abdi Gusti baheula keur ngorang ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerwek ku abdi teh ajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan dosa hampura Gusti teu mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jangan jadi di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura terus minta hampura datang ka ciri tobat teh datang ka ciri iraha orang mencirikan dosa iraha hayu tanya awak kurang pernah orang cirikan dosa encan orang paling ngejek
cering aja gue bang kisah gue cering sedih aku anak lobang anak lebaran itu bukan duit angkanya keren ini aduh sabrol-brol kudu karungan sakit bayar bidan aku lu gitu dijeng-jerikan goblok gue nah kenapa cering kayak gitu di kurang aja cering karung di bawah batur ini bagian di bawah batur namanya itu nyaho ke bagian utuh masih terus meja goblok orang itu pernah ciri-ciri satu rahat gerak mandi wudu salat Allahu akbar sholat sunat liqadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dibikeun kayu tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sah kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit tinu sabdi tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala beureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti kira-kira aya nu gede mah abdi teh teh terus siapa sok juga lantur goblok bertobat ulah Gusti hampura terduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunan duh eta teh anak buah teh salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati malah rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mendek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres rumah pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu nah iyalah habis Gusti baheula teh jadi kapolres teu meureun kumaha jadi kapolda cacak-cacak jadi kapolres geus kos kitu nah yang meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat tapi mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan nu sasahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik dia mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam udah siap lagi saya
goblok dikira eureuna meureun teu budak iraha tobatna sok tobat kata ibu masyaallah sekali usul fikih mata ibu nate tete aja mah kebenaran mu'arab bilal walam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiran minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna mah cek tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta eta urang teh ngaji teh teh kos kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal teh langsung minasyirki wan nifaq nu sajana mah dianggap gampang yang kita teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cirongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek cek ka dieu nya dewek geus iya tapi indah itu baheula nya dewek dari mana tapi indah daripada mama papa bari jorongos ngomong nyebut mama ngomong nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh heuh ka dieu heula heuh ka dieu cek ka dieu sia heuh kasa itu ka itu pamajikan atuh heuh mung nyebut ngaran ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuh ka dieu saya pamajikan emang enak heuh ye pa heuh cek mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cirongo teh nya urang kan bakal parara atuh ieu mah hampura nya emang naon kitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah ayo atuh kongkorong dijual ku kakak lu 20 gram teh kalau aku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ke bawa ke akhirat ke mana ge neangan kakak deh ge ditulis di kuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi jual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon kak kula mah geus rido ya sebenarnya tigeus nyawa eta ku kakak emang siapa emang siapa bisa nyawa kula didukunkeun bener eta ya cek dukun teh jadi lain sasaha cenah itu teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisa mah goblok teh eta saya ampura itu di ampura guneng ge masalah teman kula di ampura deh kak emang naon gitu atuh pan kula sok nyokotan duit di kantong kakak lok bebeja kakak ampur paingan aing sering leungit atuh geus ampurakeun bae geus geus ampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus ada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teh kudu minta ampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaeun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng atuh bener bae ngomong kitu jatuh mau ucokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang
tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kana geus aya nama urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu meureunana tinggal saling kadolengkeun deui bisi badala kakak saha kadua gapok itu ge hampura tuh kata tanda gaya tadi dia tah naon eta eta urang campiling ku kakak pita geus loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih aku mamek teh harita kakak ampura geus atuh geus ampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna geus ampura plong ngeunaheun ge bakal gitu urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan gua mau datang ke ihsan lah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngarokok ge eueuh masalah bari ngarokok bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya dipagaan ku kula seperti eta sok geura ge hatta ibu natarobati urang supaya kasalalor kan gini kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju udang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae siapa di bejaan itu goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek dan mandi tawan oge kieu salat dan bagus sholawat istighfar ayo bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batu nu ngaromong isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah saya ngomong kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadeulina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitu nya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus saya nyaritakeun ikan biasa ge ngahadirkeun rasa hadir babarkan jeung Allah eta lamun Allah geus mere Masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu kana salat urang maca shalawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat supaya kehadiran Allah baca sholawat istighfar bari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur teman geus luhur teu saha lamun Allah geus mere kos kitu beda geus rasa ngegeser karesepna bakal ngegeser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngegeser karesep kana dunia teu pasti ka akhirat resepna ka makhluk teu pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku muncul ngageser salat
jadi sabodohan bakal itu tina tobat taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga mah jelema nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah. Tobat terutama minasyiriki wa nifaq, tina syirik jeung nifaq, kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah. Ketika urang geus bisa tobat babalik ka Allah teh atuh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah wari bakal balik ka Allah. Ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka. Naudzubillah minzalik. Tobat masih diberi kesempatan kurang kuat tobat. Anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabut. Ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Bareng ku hari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge. Ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi, tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana. Nah, lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah. Ieu menjadi ladang kejahatan berarti. Teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah. Aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusan anak berarti ieu teh ladang korupsi teh kos kieu teh. Aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese. Eta nu hese aja gua mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana. Wabe korupsi. Ya, kalau mau ditataan kuari emang batu amalaya kan. Muringkak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janjana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang mah sakadar macaan we. Dibere henteu nyaho kabar bae. Ayo triliunan. Eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayanakeun duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik seren cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disese punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo da kumaha gitu ja urang ngarasa kapaling kabeh kan diberitakeun kan kemar malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung. Duit rakyat diyakin hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian kurang kan jauh ganyang emang kumaha gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok tadi kitu-kitu gitu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi itu nu henteu bantengan mal aya lah kan sen bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho ajar mah heuh orang bener. Dah, di mana orang mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge jelas. Ieu mah keun nyaritakeun tobat. Enten caritakeun kitu, ulang ngeunah nya. Ulang ngeunah ieu keur carita eta sia geus sarua. Ieu keur nyarita sasaurang bae tah heula kos kitu. Bener. Catatan aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nya sia real. Tah, nyaho keneh bae aing resep jeung nu bodoh kieu ieu. Eta kan kudu tobat tah. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan teu hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi korupsieun pimalingin jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae
nu teureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atuh pan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu diceli di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di iya kan kudu ditobatan kumaha hayang ka surga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka kumaha teh ku ulah-ulahna maling teh ya kari geus dicontohan teh kos kitu teh Masya Allah Gusti Anas kurang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkan ya di dunia tobatan gara nu bentek usahakeun gara pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia antara dia dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan eta salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh ke sini ini kan ada garit-garit singa no bener nyontet aing ngomong lah pokoknya nggak boleh nih kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya bu pak ini jangan nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak sorga atau polisi Masya Allah parah aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi pak ini harus pakai helm punya nggak helmnya nggak punya ntar saya beliin polisi surga aja saya ya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin nih pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah kalau yang helm Grab jadi polisi di surga ya Allah ya Rabb hebat itu polisi ya nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi ini nggak boleh bertiga pas saya mau ke Cilongok ngapain saya mau ngaji ke sana bohong kamu iya bener pak saya mau ngaji itu pakai kain saya padahal mantenya nggak bohong bener kamu mau ngaji di Cilongok iya nah kalau bener mau ngaji udah aman lah surga ada polisi jangan laporan kula teh ditangkap kiai ayo kula bebejan deuk ka dieu bae padahal mah tadi na moal aja nama ka dieu bae bebejan aja sia ku aku polisi itu diamankeun ku polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi atuh surga teh loba kurang lamun endeuk jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan lamun polisi deuk sanu ngatur untung aya polisi pake ka surga jabatan polisi TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh mantak wajib gadirikeun TNI jang pengamanan garda nah asal dipakai bener demi bangsa jeung negara iya teman teu salah ya sebenarnya jadi polisi ya di tentara pek bae asal lu bener sakitu bungkuk urang bari lain negara Islam tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM urang kuari boga masalah nah kuari boga masalah diajukan kan hakim selama hakim sanajan lain di negara Islam akur jeung agama boleh urang tak hakim eta tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat negarana negara demokrasi tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang bisa aturanna dina fikih teu hese gasa teu hese komo ngadengkeun mah bari hitut los da bari sebenarnya asal urang nyaho Masya Allah urang bari urusan tolak kuari tolak tilu ieu bain kubro kan menurut agama usul kuari ka hakim ku hakim dijadikeun tolak tilu jadi hiji ta eta salah hakim ulah dipake ketika cak hakim tilu berarti bain kubro pake
bener kan, tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih anu syariat pakai. Ketika nya teu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana 3 jadi hiji, balik deui ka kiai. Kiai, hah, ieu 3 kok jadi hiji? Ye, teu bisa ngitung meureun teh mah hakim. Bejakeun ini tuh, 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang, 3 1 2 3 hakim goblok. Gitu atuh. Aing sok resep ya tungtung nama. Nah, iya maksudnya ya tah, ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pakai henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Paroid urang urusan paroid terus ke negara cek negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun diwaris ku negara teu sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya teu dijadikeun anak teu ngawaris pake sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah tuh kan gila gitu sok datang sok haji sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata sesuai wah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sieun orang kan ieu teh menghadap Allah jadi make aturannya nanti sesuai dengan aturan agama nek naonan urang doraka aya kena tanyaeun masalahna aya kena tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae nah kuari teh akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye iya anak kurang umur 17 tahun awewe dek dikawinkan sedangkan di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kekurangan sedangkan cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukan agama ini kan negara na Indonesia ya kawinkan anak anak ih nggak boleh ya oh baik begitu kuari jang kalancaran eta urang mere tak eta teh doraka pantu tinggal kituna doang nah anu mere jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka atuh ulah makan ditelaah kayak aing bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogok nama jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teh doraka kana nu narima kecuali punya ditarima bae mah tadi bilikeun deui atuh masalah tah mah kitu tah loba aturan-aturan bos gitu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat negarana negara am geus dipaksakeun kumaha nya bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kene mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat ka nu nyieun dunia tinggal gitu bae maka dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang jadinya lah letakna kesalahan urang atuh geus dunia nangin Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang ini kumaha coba isi ngomong coba sih ayo ngomong tolol teu kan kelantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan Corolla bagi kuari deui
kamari ulah ka rumah sakit we gari tugas siloam tese aturanana kudu didaftar disorot kakarak make stempel di dia make penang cet jadi make penang lain sepeda bae di penangan urusan ke rumah sakit baik balik kos gitu salah itu ketertiban kebagusan berendanan besi ayat nu terjangkit besi atau urusan syariat ya tapi kan lamun kuari datang ke Baitullah kosong di kumaha moal datang ke kosong mah moal kosong di manusia malaikat mah tetep moal datang ke kosong lamun geus aya jaminan di dituna ngan kayakinan anu eueuh yakinan anu eueuh tapi kan urusan ada deui urusan politik kita kan keluar urusan mana ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona kuari bisa terpaham ternyata dan ternyata wah bisa acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik gorenganan geus teu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujung nama hati mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urusan jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liat apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis corona ku akur ilah jadi pembahasan timbulkan suudon nah eta teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mabujur bae jeung susu tarolol nya dia aing teu kudu make HP eta pokos kitu mah masyaallah ieu si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyaona naon keur carita nah mantak atuh terus unggal negara dikendalikan tuh kabelah itu nak insyaallah alam gara gara politik atuh Gusti Allah bagus ngeri urang tobat geus lah urang japaeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha udah jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakit at-taibun al-abidun tadarobat bener tobat natur anu ibadah anu ibadana teh wal mukhlisuna ibadatalillah anu ibadana teh bener-bener ikhlas ulaya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat ditita ku Allah atuh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh bener-bener nunitana Allah menghadap lagi ke Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetapi kau lah ngada amal kana jin jeung manusia kecuali ibadah berarti kan ibadah teh kasa kau kaing jeung Allah ka Allah lempengkeun gerage naon bae lempeng ka Allah ialah tanda nu bakal menang surga dua katilu alhamiduna wallahu alam shawab